urang kawenangan ditinggalkeun ku baturan. Jadi kita ieu guan sejam deui ditinggalkeun di. Pembaturan Pak ada ditinggalkeun kehet teh. Kita ieu deui. Bawa deh. Garunya pisan di. Baba teh murageun urang di. Naon nya teh? Ngaganggu urang keur ditangkal di ngeunah mau we dipurageun di. Ari maneh kunaon cincin tangkal di. Jika nu keur pararusing make batik tapi celana pondok. Kunaon maneh teh? Urang ditinggalkeun ka kaonangan. Oh, ditinggalkeun. Dedeh teuing oding. Padahal maneh ditinggali teh. Asep gagah. Jika sahanya penjahat punya. Urang kawakeun si Unyin si Ableh. Tunjung sia. Bujurna hurik. Kedes ya. Bujur hurik. Monyet. Hurik. Bapak sia. Ditunjung sia. Jailan urang sia. Koplok sia. Awas sia di jailan deui ku urang sia. Alhamdulillah, tunda ini pasti indah. Nyaraku ini. Ding, aya manis di belah situ, Ding. Di mana? Belah situ, Ding. Di mana? Tuh, belah situ. Main tuh di jalian ya. Ente, Ding, bener. Wah, bohong. Ayo minta percaya mah. Ayo. Urang dulu tau gak? Ayo tilak kan sieun. Suruh. Lihat ayam mayat. Sambil. Balik, Ding. Balik ke mana? Mel, bener, Ding, euy. Mayit. Baik saja. Teuing. Sahanya. Ding, oyak, Ding. Ding, oyak. Tuh oyak teh hirup euy. Mayit meureun, Ding, euy. Mayit euy. Oyak, Ding, terus, Ding. Oh, bener-beneran nya mah ya. Bener, Ding. Bener eh. Mayit. Hah? Mayit. Ding, mayit dah diangkut ke mana? Balik dah, yo. Mayit. Mayit.